Diudak Mang Akim dipikeun ka pagar ka tukang tetela geninganan. Mang Akim teu kapangih les teu katingali. Geus kitu urang buru-burunya bergendai Pak Haji Hamid bari jeung pok urang cumarita. Pak Haji, hapunten Pak Haji, eta si mah ieu teh kapangaruhan Pak Haji teu kitu salaresna mah ka abdi geus nyarios. Deni mah gede wadul atuh ka bapa ditanya teu ngomong Aduh, Deni mah kacida pisan. Pak Haji Hamid bendu katinggalina ka urang. Pak Haji, hapunten Pak Haji, hapunten pisan. Pak Haji ulah salah paham ka abdi Pak Haji. Pak Haji geus apa layan mah busukna Deni teh geninganan. Yeuh, muat tepi kejadian kieu mulai gara-gara Deni kabehanana. Astagfirullahaladzim Pak Haji. Hapunten abdi Pak Haji. Geus kaneng hapunten wae. Ieu bawa si Neng. Bantuan ieu si Neng ieu. Bantuan. Ieu pangmayangkeun hayu urang bawa kana kursi. Mak eta cak lasirana. Cek Pak Haji Hamid riweuh pisan tur tasieun bumirda aya naon. Teu loba dongeng ku urang buru-buru we dipayang atuh bumirda teh jeung ku Pak Haji Hamid tur tadi golerkeun dina kursi. Mak eta minyak angin. Nya ieu heula kedeteangan heula bapak atuh keun heula sabar Pak. Cek Mah Haji na waktu harita bejeng ngorehan kana kantong. Pak Haji Hamid ngaleret ka urang bari jeung pok cumarita. Den. Nah, mending kedebul kitu atuh. Bener eta teh Deni anu ngaguna sika salakina si Neng Mirda teh. Ampun paralun tobat ka pangeran Pak Haji mah nya deui abdi ngalakukeun kitu. Ning tadi cek mah iti jeung cek jelema anu itu. Keheula bapak bisi eta teh fitnah. Ningan eta ku Deni tadi didudut dengan bewokna juga tingali. Eta Mang Akim mun Pak Haji nu tadi anjing-anjing teh ya. Pikiran Pak Haji mah Deni teh dendam meureunna pada si Neng dengar si Uten salakina dianiaya. Astagfirullahaladzim Pak Haji. Iya bapak entong waka percaya ka batur. Mak mah tadi barang bewokna dicokot ku Deni teh juk percaya we si eta teh ngawadul kitu. Hai Deni apa tadi bahasana? Ngadangu sakedik Mah Haji anjeunna kan fitnah ka abdi. Bener eta nu dilakukeun ku Deni teh kitu. Astagfirullahaladzim Mah Haji piraku abdi satega eta. Henteu Mah Haji. Geus kan bae bapak kan bae lain waktu nak perlu dibahas ayeuna mah. Ngerah teu sangka teu nyana Pak Haji mah. Geningan kitu busuk Deni teh geninganan. Jeung mempermainkeun mah iti. Anas we Pak Haji teh percaya ka Deni teh geuning Deni teh gedebul, gede bohong Deni teh. Astagfirullahaladzim Pak Haji. Urang buktoskeun ku abdi. Pak Haji tos uningat tadi eta nu ngabewok teh geningan Mang Akim. Pak Haji paningal tadi geninganan mun teh mah nya aranjeunna leres moal lumpat ti abdi, moal ngajauhan ti abdi. Bapak ke heula, Pak. Ieu teh cek mama aya salah paham. Ieu bukti nama jebogna tadi jelema ieu aya di mah. Nu dibalangkeun ku Deni. Jeung nyana da lamun teh mah eta jelema nu duaan ngarasa bener moal ini ti dieu, Pak. Cek Mah Haji atra pisan ngomongna ka Pak Haji Hamid. Ulah waka percaya, kan bae cek Mang Haji tong ka dimasalakeun. Ieu si Neng sila sadar heula. Si Pak Haji sing percanten ka abdi. Manya abdi wantun kitu. Terus geus kieu kudu kumaha atuh? Bapak kudu kumaha atuh ayeuna? Da si Neng moal percayaeun kalau kumaha oge. Da sirikan eta mah geus atra jeung pertela. Jeung anu kaduana, si Neng geus pingsan, Deni datang ka karek dirawu eta bewokna. Si Neng pan teu apaleun eta teh nyamar. Nya nu mawi ieu ayeuna mah cocok urang geuingkeun Neng Mirda ieu. Den, kieu cek Pak Haji mah hampura tapi ieu mah ieu. Lamun Deni bener, Deni ngarasa bener bawa ka di jelemana ayeuna. Cek Pak Haji Hamid bari jeung cengkat tuluy mulak cangkeng. Geus kitu atuh urang ngilu cengkat, bari pok urang cumarita ka Pak Haji Hamid. Nya Pak Haji, ku abdi bade susul ayeuna jelema eta bade pidarian ku abdi. Tong boro-boro mah iti jeung Mang Akim. Mang Adang jeung nu aku bapa nasi Uten dibawa ka dieu ku abdi ayeuna. Sok den bawa ka dieu. Nya Mah Haji, punten pisan ieu mah abdi hoyong nyarios ka Pak Haji sakedik. Ieu mah Pak Haji bade percanten mangga, teu percanten teu sawios-wios. Salaras nama anu ninggang ku batu tina luhureun mobil teh. Sanes abdi Pak Haji, tapi Mang Adang teu percaya. Bullshit eta mah bohong teu percaya nama ka Deni teu percaya Pak Haji mah.
Ai bapak sok dan buktikan mah Haji mah yakin cek mah Haji harita bejeng melong ka Pak Haji Hamid. Nya sok lamun teh mah nya jeung bener nu tadi ngahasut mun nya Deni bener jik teh bawa ka dieu jelemana kabehanana buru ke si Neng sadar omongkeun ka si Neng hareupeunana salarea tong lila Haji burukeun sok atuh Den susul ka ditu si Manu tadi teh jeung si Akim bawa ka dieu sugan si Neng kaburu sadar omongkeun buru-buru lainna naon mah Haji mah nyeri hate nu kapitnah cek mah Haji harita ngabela ka urang geus kitu moro teu loba dongeng deui ngaleos teh tempatan dek udag Mak Iti jeung Mang Akim. Teka catur di perjalanan urang geus anjo ke tempat rawatna Abah Wiranta barang gok kadinya si Abah Wiranta keur sare Mak Iti eueuh di eta tempatan lurat leret didinya aya salah saurang jelema nu keur nungguan pasien sabeuleheun Abah Wiranta ditanya ke urang pok urang cumarita punten ece ari Mak Iti anu di dieu nu ngantosan Abah nuju ka mana? Oh tadi kita aya di dieu atos angkat mung tacan uih deui aa cek salah seorang jelema bari jeung nangtung melong ka urang. Oh mun atuh dina waktu harita urang dikageungkeun Abah Wiranta karunya keur tibra atuh urang buru-buru we ngaleos ninggalkeun eta tempatan. Urang boga pirasat pasti Mak Iti dibawa keluar tur tangariung di warung Mang Acep jeung Mang Adang tadi. Gedik urang ngagedik berjeng pinuh ku rasa emosi ke jelema eta kabehanana. Teka catur di perjalanan gok atuh urang ka warung anu tadi teteh lapisan geuninganan Mang Akim jeung Mang Adang eueuh di eta tempatan. Tuluy we urang asup ka jero eta warung bari pok nanyakeun ka tukang dagang. Punten tadi jalmi anu duaan tadi basa abdi di dieu kamarana nya? Oh nu duaan tadi. Cikene pisan itu kabelawetan disamper ku rancanganana sareng ibuna malah mah nu tos sepuh. Oh, kapalih mana Pak? Kami kabelawetan ka dieu mah trotoar. Cek salah seorang jelema harita jeung nunjukkeun ka belah kenca. Oh mun atuh hatur nuhun pisan. Leos urang ninggal ke tukang dagang hayang buru-buru tepung jeung Mang Akim, Mak Iti jeung Mang Acep turut Mang Adang. Setengah lumpat turta urang loba luak lieur tiap tukang dagang ditinggalian tetela geuninganan opat jelema nu geus nyieun panyakit ka Bumirda jeung ka Pak Hadi turta si Uten teu kapanggih ku urangna waktu harita gede kapanasaran turta hayang manggihan opat jelema eta kudu mempertanggungjawabkeun kana sagala rupana turta urang kudu bisa ngabuktikeun ka Pak Haji Hamid yen urang cicingna jalan bener salila ieu hate kesel jeung kaduhung teu buru-buru newak ka Mang Akim. Satadina atuh panya teh sugan teh pamikir urang Bumirda moal kapiuhan.